mah nyai rada bager kaing tarang ngambek bae deui. Akang, Nyai Akang geus sarapan encan? pan geus nyai. Oh, bisi encan sarapan doang. Ku nyai arek disiapkeun Akang. Tenan naon arek disiapeun deui mah nyai. Kang, isukan bea tuh nya. Kang, tadieu ge. Naon sih? Ih, si Ono duaan bae jeung si Nyai. Keur ngomong ke naon sih nya? Akang nak ka dieu ge. Nyai. Ih, pan si Nyai jadi bager ka si Ono. Aduh, bahaya ieu mah. Bisa-bisa si Ono mau ingetin deui ka aing. Penasaran. Arek ngomong naon sih si Nyai? Geus lepaskeun atuh nyai. Aya naon sih? Akang, hamil nyai kan geus gede. Terus Nyai encan nyaho yeuh. Awewe apa lalaki anakna? Jancan di USG. ulah di US ya nyai. Emang kunaon Akang? Supaya survive nyai. Tapi nyai mah boga anak lalaki Akang. Emang kunaon kitu embung boga anak lalaki. Bung lah, pesing goreng juga Akang. Bener si Nyai jadi bager ka si Ono. Emang akang goreng gitu. Ganteng sih, tapi saheutik gantengna. Lah, dirayu deui kitu nya si Ono. Cenah jauh deui jeung si Nyai. Opa, pan si aya di dinya, ka dieu. Tah hayang aing. Opa, ka dieu ka Ono. Bang, Opa, sia kunaon? kunaon kunaon? Oh, aing nyaho kasih opa, sia cemburunya kasih Akang. Teu, saan baru cemburu? Atuh, si anak na anjing cemburu. Dia si Akang masalah ki aing. Nyai, siapa mah keur datang bulan meureun. Geus antepeun si opah mah. Akang, duit Akang jeung Nyai we nya. Duit di mana akang nyai? Itu Akang, duit Akang aya 200 dina dompet, jeung Nyai nya. Oh, anu dina dompet. Sok atuh. Benernya Akang. Oh. Thank you Akang. Kalau mah panas aing sia. Eta si Ono disampeurkeun ku aing kalah mabur. Jual ulahnya ya sawah. Aona. Aona kunaon di dieu sorangan bae teu jeung si Nyai. Aing mah nempo sawah doang apa? Aona mun opa jadi pamajikan Aona, mun Aona na ka mamana pasti ku apa dibaturan. Anu bener siapa? Atuh heueuh Aona, opa mah teu jiga si Nyai. Aona, ka ditu yuk. Ih, pan aing lapar. Hayang ngabaso amat ieu. Ngabaso heula lah.
pan sia kalah diuk apa? Ono didinya ta diuk ta jeung opa. Ono boga duit teu. Lah sama sok minta duit kain. Ih, ono opa malin arek minta duit. Tapi opa mah arek. Arek naon siapa? Ono hayang duit teu. Atuh hayang duit mah opa. Tapi ono kudu kawin heula jeung opa. Daek teu. Pan aing geus bawa majikan opa si Nyai. Atuh kajeuna ono. Kumaha nya? Ono mun ono kawin jeung opa, engke imah opa jeung ono. Terus di simpenan opa jeung ono. Daek teu ono. Aduh. Ono mun kawin jeung opa, ono boga pamajikan dua. Si Nyai jeung opa, daek teu? Daek lah. Bener ya ono. Oh lah aing daek kawin deui. Naon akang teu kawin jeung si opa? Henteu Nyai. Bohong sia mah. Delaga hayang boga Ampun, pamajikan Nyai, dua ampun. dramatis bae. Ampun. Awas ya poe akang lamun balik ka imah mau diberet dahar